nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, sakumaha anu diamanatkeun ka sim kuring rehna kanggo wengi nu ayeuna secara khusus oge secara global ngabahas ngeunaan hal-hal nu aya kaitan sinarang sasi Ramadan. Para wargi sadaya nu kusim kuring dipihormat, rupina hal nu aya kaitan sinarang Ramadan ieu teh sigana matos koredasnya ku para ajengan teh, para ustad didugikeun dikawit kautamaan Ramadan, teras amaliyah anu kedah dilakukan dina sasi Ramadan. Namun rupina kumargi ari jalmi kadang sok kakeunaan ku sifat hilafnya. Eta bab Ramadan tiap tahun teh dibahasnya, tapi aya we nu hilaf gitu. Tarupina nu didugikeun ayeuna etang-etang ngemutan deui bilih aya nu hilaf. Para wargi sadaya anu kahiji ngeunaan kautamaan bulan Ramadan ieu teh seueur nya kautamaanna, namun di antawis kautamaan eta sim kuring ngadugikeun salah sawiosna. Naon kautamaan bulan Ramadan teh? Salah sawios sasih anu disebatkeun ku Nabi tiasa diangge kesempatan kanggo mupus dosa sareng kasalahan urang. Dina Islam hadirin rahimakumullah, ngalangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ngadugikeun bahwa kanggo mupus dosa jeung kasalahan urang teh aya ku amal anu sifatna teh harian, aya ku amal anu sifatna mingguan, sinareng aya ku amal anu sifatna taunan. Amal anu harian kanggo mupus dosa urang teh nyaeta ku salat. Teras teh salatul 5 waktu maksudna. Teras anu amal minggonan ieu ku ibadah Jumat. Upami para bapak secara rutin tiap dinten Jumat ngalaksanakeun ieu ibadah, maka ku ieu ibadah teh tiasa mupus dosa minggonan ti Jumaah ka Jumaah. Tatras aya deui anu taunan, ieu mah langkung lega deui kitu nya. Sataun lamina ti Ramadan ka Ramadan. Sakaligus rupina ungkapan anu nembe teh kabar gembira kanggo urang nya. Kabar gembira keur urang sadayana salaku jalmi anu teu leupas tina dosa jeung kasalahan. Kabar gembirana
ku Allah dipaparinan cara keur mupusna nu harian ku salat nu 5 waktu. Tiap kali para ibu para bapak ngalaksanakeun ibadah salat nu 5 waktu ieu teh mupus dosa diantawi salat ka salat. Nya kitu deui ibadah Jumat sinareng ibadah dina sasih Ramadan. Namun ieu teh hadirin rahimakumullah panginten pertarosanana ku ukuran salat nu dilaksanakeun ku urang, ibadah Jumat nu dilakukeun ku urang kali ibadah dina sasih Ramadan nu atos-atos dilakukeun ku urang, ieu teh aya kemungkinan teh janten penghapus dosa. Mungkin wae, mudah-mudahan nya. Ku kayakinan urang eta sing janten wasilah sok sanaos urang naliti kana ibadah salat urang panginten kana kata sampurna teh tos caket atawa nepi tebih keneh ya. Tebih. Para wargi sadayana dina salah sawios syaratnya supados salat urang teh ngabuahkeun dihapunten dosa harian. Di antawisna teh salatna anu khusyuk. Tarupina mun urang rek mariksa ieu teh kualitas kahusuan urang tiap salat ieu sabaraha persen ieu teh. Nyarupina dari para ibu para bapaknya ahli pangaosan jigana tos tiasa ngalarapkeun kahusuan teh nya tos tiasa teu nepi nuju belajar keneh belajar tos sabaraha puluh tahun salatna tos sabaraha puluh tahun belajar keneh nya intina mudah-mudahan painten dina giliran ternyata salat urang teh masih jauh tina kata sampurna tah katu sampurna eta ku Allah teh sing dihapunten da urang teh lain teu hayang husu teh ngan memang saatos diusahakeun teh ternyata sesah pisan nya sesah pisan dikeun ka aya ulama hadirin rahimakumullah anu ngahaja ngarang kitab nyusun kitab judulna teh pami disundakeun 33 cara supados salat khusyuk. Cing sim goreng naros nu 33 teh naon wae hiji sebatkeun. Teu terang nya. Rek bisa khusyuk kumaha atuh hiji wae teu terang ieu teh. Yang mudah-mudahan kayak kapayuna tiasa diagennakeun nya. 33 cara salat khusyuk teh naon wae ieu teh da aya bukuna eta. Hadirin rahimakumullah. Teras anu salajengna aya salah sawios hadis hadirin anu nyebatkeunnya bahwa salat jalmi teh dipeunteun ku malaikat. Nya beres salat teh aya kenging peunteun teh 1/10na. Berarti sabaraha persen? Lamun tina 100 1/10na sabaraha peunteun? Nilaina berarti alit pisannya. Contohna panginten kieu kedahna mah peunteunna teh 100 upami sampurna gitu. Ternyata peunteunna beut 10 tina 100 berarti nu salahna sabaraha? 80 gitu. Engke teh aya anu langkung teh eta dipeunteunna aya nu kirang teh eta ku malaikat teh. Naon nu dipeunteunna prak-prakan sinarang eusi hate urang nalika nuju ngalaksanakeun salat. Itunya. Nu kaduana ibadah Jumat hadirin rahimakumullah. Sim kuring salah sawios jalminya anu sok aya jadwal khatib di sababaraha tempat ieu teh sok ngabaca kaayaan mustami nalika nuju khutbah nya
aya nu kieu caritana ini jumaahan tapi bikin sap jajaran teh lain di masjid di golodok batur gawe tos komat ngabring kajaroro gitu nya khotib nuju khutbah mah teh aya anu di pipireun masjid aya anu dina teras tatanggi masjid gitu nya ta upami misalna ibadah Jumat sapertos kieu yakin teu bakal janten penghapus kana dosa samingon lamina. Nah, jawabanana moal. Gitu. Bahkan jalmi nu model kieu mah teu dianggap ibadah Jumat. Lamun saumur-umur kitu, saumur-umur teu dianggap. Gitu. Matak para ibu ye nu kada kedah rada jeli teh. Bilih eta teh caroge urang. Bilih eta teh putra urang. Kitu nya. Kontrol teh ka masjid teh. Pastikeun saroge urang putra urang teh sinalebet ka masjid. Itu janten syarat pan. Ulah nunutan janten kieu dina syarat ya dina syarat ibadah Jumat teh kedah ngadangukeun khutbahna khatib. Upami teu kadang khutbahna khatib bayahna paningan dina hadis aya jalmi anu nuju Jumat teh ngobrol gandeng urang teh milunya rek itunya seorang teh ansit cing atuh jempe ke Jumat tah urang nu nyarek teh laga Jumaahna padahal panginten perhatian urang sabot nyarek teh paling sabaraha detik teh tina khutbahna khatib gitu para wargi sadayana da panginten ari lebah nunutan nuju ibadah Jumaah mah teu beda jika ibu-ibu di pengajian. Sami nya lebah nunutan mah. Sim geuring sok emot cariosan Ustad Sidik Amin Allahu yarhamhu. Anjeunna nyebatkeun kieu Nabi mah upami nuju khutbah ihmarat ainahu Nabi. Jadi si socana teh beureum seolah-olah anjeunna teh nuju ngomando pasukan perang. Pami nuju ngakhutbahan, urang teh balik nu beureum panon teh mustami. Mustami urang mah gitu. Begitu para wargi sadayana teh upami memang painten urang kasengsrem kabita ya dosa samingon lamina hoyong kahapus ku ibadah Jumat berarti ibadah Jumatna bakal diperhatikeun. Nya cobi para bapak paketan amaliyah nu kedah dilakukan ku urang kaitan sareng ibadah Jumat naon wae kanggo nebus kanggo ngahontal samingon lamina dosa dihapunten ti Jumaah ka Jumaah kahiji iba nya nomor kadua wala bisa pi ahsani siabihi nganggo raksukan anu paling sae kan urang masih kene serjami nu luas ibadah Jumat ngangge kaos aya lambang partai kompanya seumur-umur terasa tos kitu naon Bu wa masa minti bi ahlihi nu katiluna nganggo parfum nganggo sesengitan kitu nya nu kaopatna tos lebet ka masjid salat tayatul masjid sinareng salat intidor non intidor teh ngantosan nya satungtung khatib sataacan naik kana mimbar teras wae salat tak kinten-kinten tos caket deui kana waktosna dimulai khutbah khatib bade naik kana mimbar neme lirenkeun salat. Oke, begitu khatib naik kana mimbar maparinan khutbah tausiah diperhatikeun didangukeun. Terus salat babarengan duikeun karengse, maka upami paketan eta dilaksanakeun para wargi sadayana dosa samingon ti Jumaah ka Jumaah dihapus. Itunya. Kumaha Ustaz pami ibu-ibu? Maksana kan anu hadian salat
mingguanan tetepan Jumat. Ibu-ibu kumaha? Janten kieu kahiji ibu-ibu mah teu aya kewajiban ibadah Jumat. Nya, teu aya kewajiban. Atuh eta cenah keur ngahapus dosana sarua jeung bapak-bapak kumaha ieu teh? Ta ibu kedah aya peranna kumaha sing celembeng ka bapak teh ngemutan waktos. Ulah dibiasakeun 5 menit deui keadaan berangkatna. Di jam 10 teh kudu teh dikumaha? Diemutan gitu, patos jam 10, patos jam 11, didorong sina berangkat nanti ulah deket keadaan ngara kabujeng intidor anu tadi. Kaduana para ibu teh kedah ngusahakeun kumaha carana ngarah para bapak cenghar perjumaahanana gitu. Biasana di pasian kopi teh wih jumahannya, tah ieu memeh jumahan. Ngarah cenghar gitu. Jadi peran ibu ngemutan atanapi ngelingan oge bentuk ngaonnya dukungan gitu supados para bapak teh leres ibadah Jumatna ku urang teh nepikeun ka emutan teras itu insyaallah ganjaranna bakal sami. Anu kumaha teu kadang-kadang oh mohon laras mohon eta teh teu kalebet Jumat berarti kedah digentosan ku salat zuhur kitu mohon aya digentosan ku salat zuhur mau 4 rakaat lan dari anrok kosong. Ya jantan ari intidor mah kalebatna teh salat datul asbab nu gaduh penyebab kenging tah khusus intidor mah mohon eta mah datul asbab disebutna nu gaduh salat aya penyebab. Teras anu salajengna hadirin rahimakumullah kieu aya hadis menyebutkeun janten tiap dinten Jumat malaikat teh hadir dina pintu-pintu masjid nyatetkeun anu berangkat ibadah Jumat. Ketika khatib naik kana mimbar liren nyatetna malaikat lebat ka masjid ngadangukeun khutbahna khatib. Berarti anu lebat ka masjid tos adan mah teu kacatetkeun ku malaikat. Sanes, janten ari intidor mah ngantosan khatib naik kana mimbar. Saya sebagai prinsip itu jangan lupa imam murtad atau saya dirinya sana. Biar tidur gitu lah. Tadukanya perkawis eta mah gitu. Jadi lamun imam tos nagog gitu. Kapihlan ku imam gitu. Ari sa pamenak abdi mah tadi kaitkeun sinareng eta intidor mah nganu jelas idad dina hadis nu tadi punten. Dina hadis nu tadi paketanana teh summa sholata terus ngalaksanakeun salat summa salat terus ngalaksanakeun salat in badalahu lamun manehna karab nepikeun ka khatib naik kana mimbar. Duka teh dikaitkeun sareng anu namanya ngadangu abdi. Teras hadirin rahimakumullah. Nu kadua bagian kadua, nu kahiji tadi kautamaan bulan Ramadan yang ngahapus dosa satahun. Teras nu kadua hadirin aya hiji bukunya. Kenging Syekh Abdullah As-Sholih anjeuna ngajudulan eta buku Kaifa Naisu Ramadan. Kumaha carana cenah urang ngahirupkeun bulan Ramadan. Supaya Ramadan teh hidup berkualitasnya henteu monoton jika tahun-tahun nu atos gitu. Maka diarahkeun dina ieu buku. Mungkin sabagian jalmi dina sasih Ramadan teh
ngaraos cukup ku saum nya. Lamun saum teh asa ngarasa cukup ieu teh ku saum oge gitu. Tas salarasna teu kenging ngaraos cekap. Naon margina aya amal-amal anu sanesna anu kedah dilakukeun ku urang dina sasi Ramadan. Tanapi mungkin aya wae jalma sasi Ramadan teh ngagoplek we tibra nya. Pan dina lagu aya naon ku Ramadan tiba jadi diganti Ramadan tibra mungkin eta teh dasarna aya katerangan anu nyebatkeun cenah kulemna nu nuju sauma eta ibadah tak kulem we hantem Ramadan tibra. Maka urang engalkeun nya tos adan. Ieu pembahasanna rada panjang hadirin. Anu kahiji nya hirupkeun ku saum Ramadan. Ieu mah dasarna tos pada terangnya dina surat Al-Baqarah. Ngan catatan kang urang sadaya kieu para wargi sadaya. Tiap parentah ti Allah mah teu gratis. Hartina aya timbal balik pahala nu bakal katampi ku urang. Ladasnya cing numutkeun para ibu, para bapak anu tos terang pahala saum teh naon? Dihapus dosa sataun nya. Terus naon deui? Dilipat gandakan pahala. Terus naon deui nu katilu? Jadi tameng tina seuneu neraka. Itu dumasar hadis sungkulnya. Tasim kuring hayang ngadugikeun kieu. Ya mungkin kusim kuring tos didugikeun oge bilih hilapnya, bilih hilap. Janten hadirin rahimakumullah dina surat Abasa ya, dina surat Abasa. Ayat-ayat menyebutkan dia yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Cindakna kieu Bu. Kauntungan ibadah saum teh bakal karaos engke di akhirat. Ya. Dina waktos ya urang teh nu ngelis ditinggalkeun ku sadayana. Eta teh bakal kajadian Bu. Yauma yafirul mar'u min akhih. Hiji mangsa di akhirat teh jalma bakal ngajauhan dulurna. Pami urang ya gaduh wargi, ya gaduh rai, gaduh raka. Engke di akhirat urang bakal ditebihan ku wargi urang ku rai sinarang raka. Kitunya. Wa ummihi wa abih. Lamun urang posisina jantan putra engke dijauhan ku saha? Ku ibu rama. Harti ditebihan teh Bu henteu kersa ngabarengan komo nulungan mah. Komo ngabela mah. Wa sahibatihi bakal ditebihan ku bojo. Lamun urang posisi janten saroge engke teh di akhirat Bu leos we. Bojo urang teh nebihannya moal mirose ka urang komo ngabela jeung nulungan mah. Wa bani jeung anak. Mun posisi urang janten sepuh anak ngaraleos sadaya. Naon sababna likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap jama teh ngagaduhan kesibukan masing-masing. Baroraah merhatikeun dulurna, baroraah merhatikeun indung bapana, fokus we kana nasib sorangan. Bu, kabayangnya nu ngelis eta urang, sementawis urang teh butuh nu ngadamping, urang teh butuh nu ngabela. Di alam dunia mah indung bapa dianalkeun ku urang teh nya. Pami ibu selaku garwa nu dianalkeun teh caroge nya. Aya karepet di dunia, aya kabingung di dunia, beda aya caroge. Da aya wargi beunang diandalkeun di penta tuluy. Cobi di akhirat bade ka saha?
masing-masing ge mah. Tah untung we Bu aya solusi dina Islam. Non solusina ternyata nu bakal tampil ngabela urang ke daerah teh saum sinareng Al-Qur'an. Ya. Teks hadisna kieu Bu. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum sinareng Qur'an teh nyapaatan ka hiji jalma dina poe kiamat. Dina poenan urang geus teu dipirosea ku nu janten wargi, ku nu janten ibu rama, ku nu janten putra. Kieu teh Bu torojol saum nu pernah dilaksanakeun ku urang, torojol Al-Qur'an nu pernah dibaca ka urang, ngadamping jeung mere pembelaan jeung pertulungan. Berarti hakikatna nalika urang ke dinten Kemis ngawitan ibadah saum, urang teh nuju naon ieu teh Bu? Nuju nyiapkeun pembela urang nu bakal ngadamping ke di akhirat. Gitu. Bahkan dina eta hadis disebatkeun ieu para wargi sadayana yaqulus siyam. Saum teh nyarios. Saum teh nyarios. Kumaha saur saum? Rabbi mana'tuhu ta'ama was sahawati bin nahari. Ya Allah, saur saum teh abdi nu nyarek ieu jalma tuang leueut ngumbar syahwat dina waktos siang. Itunya abdi nu nyarekna teh ti mimiti biji pajar nepi ka surupanon poe tuhu ieu jalma. Lain eueuh dahareuna maloba ngan pedah dicarek we ku abdi ngagugu manehna. Lain teu boga syahwat manehna syahwatna ngaberu ngan ditahan pedah keur puasa. Dina hadis nu salajengna pasyafi'ni fihi, ya Allah widian abdi nyapaatan ka ieu jalma. Widian abdi nulungan jeung ngabela ka ieu jalma. Sim kuring can menakan aya hadis nu nyebatkeun engke di akhirat nu jadi bapa ngomong kieu siap, nu jadi anak ku bapa dibela, nu jadi anak ku bapa ditulungan. Semuring can menang. Sakitu hadirin rahimakumullah. Nusalajengna wa yaqulul Qur'an. Qur'an ge nyarios ke di akhirat. Wa yaqulul Qur'an. Qur'an nyarios. Kumaha saur Qur'an? Rabbi mana'tuhun nauma bil laili saur Qur'an. Ya Allah abdi nu ngahalangan ieu jalma nu nyarek ieu jalma kulem dina waktos wengi nepikeun ka jatah kulemna teh kasita gara-gara maca Quran. Kumaha ieu gambaranana? Gambaranana teh jalmi salat wengi, salat tahajud, ngaos Al-Qur'an nu luar biasa ngaos Qur'an oge itunya nu pararanjang. Otomatis upami ayat-ayatna nu pararanjang hadirin rahimakumullah berarti salatna oge jadi lami nya. Pami urang taraweh prima standar galibna di urang nya nu diaos teh ti surat naon? Al-Hakumut Takatsur nya dugikeun ka surat An-Nas. Itu sabaraha menit? Aya 20 menit. 20 menit 30 menit. Cobi aya nama upami dicobian di hiji bumi teh di hiji jamaah teh ti surat An-Naba nepikeun ka surat An-Nas. Targetna sawengi sajuj bakal sabaraha jam. Oh berarti seueur nu dibacana Al-Qur'an berarti bakal lami salatna. Setiap lami salatna berarti jatah kulemna kasita. Tasawur Al-Qur'an ku abdi dicarek ieu jalma kulem dina waktu sungi pasyafi'ni fihi widian ya Allah abdi nyapaatan ka ieu jalma. Tungtung hadisna payu syafa'an ieu dua makhluk teh dua halnya punten dua hal saum sinareng Al-Qur'an diwidian nyafaatan. Itu para wargi sadaya. Berarti ieu teh kabar gembira kanggo urang.
hikmah kautamaan ngalaksanakeun saum teh janten pembela urang nu bakal nulungan urang di widian ku Allah engke di akhirat. Eta para wargi sadayana tak kalebat rupina bab Qur'an nya berarti dina sasi Ramadan khususna perhatian urang kana Al-Qur'an kedah langkung para itu. Kedah langkung margi para ulama sok kitu dugi kana sasi Ramadan teh tara leupas tina pembahasan tentang Al-Qur'an. Anu biasa di luar Ramadan tentang fikih, tentang nusanes, sasi Ramadan mah digentos bab Qur'an anu dibahas. Itu. Para ibu sok nargetkeun sasasi Ramadan kedah tamat sakali tamatan macana. Rata-rata sakitunya. Berarti sadinten teh sajuj nya, sadinten teh sajuj. Berarti upami sasasi teh 30 juz. Aya nu langkung misalnya 2 kali 5 kali tamat gitu. Sasasi Ramadan teh barang langka. Hadirin rahimakumullah, aya keterangan yang menyebutkan Imam Asy-Syafi'i sasasi Ramadan tiap Ramadan itu tamat Qur'ana 60 kali. Wengi satamatan, siang satamatan, kali 30 sasasi berarti 60 kali. Kahartos non margina kanggo Imam Asy-Syafi'i Quran teh tos katalar sagala rupina. Anjeunna katalar Quran dina usia 7 tahun. Gitu. Ya, panginten adik kanggo sapertos Imam Asy-Syafi'i mah urang teh jauh tanah ka langitnya. Bari jeung tanah lagi jero sumur deui gitu. Jadi kama baina sumur was sama bedana teh. Panginten sulit kanggo urang mah kedah 60 kali atau minimal para waris sadayana aya agenda khusus kanggo tadarus kanggo qiraah kana Al-Qur'an. Tah ge harapanana di hadirin rahimakumullah saatos Ramadan. Sok rada aneh oge ieu teh. Ari dina sasi Ramadan tamat satamatan ti sawa nepikeun ka Sa'ban. Teu tamat teh satamatan teh padahal 11 bulan. Tak gitu hadirin rahimakumullah-nya. Eta ngeunaan Al-Qur'an ya, tong hilap. Hancaeun urang dina sasi Ramadan hirupkeun Ramadan urang teh sajabi ku saum teh ku Al-Qur'an hadirin rahimakumullah. Terus anu salajengna nu katilu hirupkeun sasi Ramadan teh ku al-qiyam. Al-qiyam nya. Kenaon qiyam di dieu teh. Aya hadis hadirin rahimakumullah nyebatkeun kieu man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saha jalma anu qoma ngalaksanakeun amal ibadah dina sasi Ramadan tangtosna selain saum oge bade ku bentukna tarawih sinarang nu sanesna ya teh ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Upami ningal dina surat Al-Furqan hadirin. Al-Furqan ayat 63 64 nya. Ayat nyebatkeun kieu. Wa ibadur rahman ari hamba-hamba Allah. Jadi cindakna dina ayat teh Allah nuju nyirian jalmi-jalmi nu kalebet hamba Allah. Jadi aya karakterna oge bahan ukuran kanggo urang sadaya urang teh tos kalebet hamba Allah teh acan. Tadi ukurna ku ieu ayat hadirin rahimakumullah. Tos didugikeun oge ari kaayaan jami teh kan rupi-rupinya. Aya nu jadi hamba Allah, aya nu jadi hamba syaiton, aya nu jadi hamba nafsu, aya nu jadi hamba dinar wa dirham. Gitu. Tangtosna disebat hamba Allah berarti nutuhu ka Allah.
disebut hamba setan anu hirupna nuturkeun lengkah-lengkah setan. Nu disebut hamba nafsu jami anu ngalajur nafsu ngumar amar. Nu disebut hamba dinar dirham teh artos mun diurang nu kumaha nu kitu in utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Hamba artos namun kabere ngaraos puas binga sugema, tapi lamun teu kabere teu ridho jeung teu puas, malah kadang-kadang kutuk gendang sakapeung sosorongot jeung popoloton. Kalabat seperti itu. Dina surat Al-Furqan tadi satos nyebatkeun wa ibadur rahman hadina himakumullah dina ayat ke-64 aya kalimat walladzina yabiquna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jami-jalmi anu sok ngaliwatan waktos wengi diangge sujud diangge ibadah. Itunya dina sasi Ramadan siang urang sadayana diangge saum wengina sok diangge ibadah. Saur para ibu teh abdi mah tarawehna berjamaahna bade sabagian rakaat sabagian deui kewe rek nyana waktos afdal nyaeta dina waktos janari mangga. Nya waktos janari sataacan urang painten tuang saur rek namatkeun heula jumlah tarawehna nu 11 gitu. Naon sababna dina waktos janari teh ieu nu tong hilap punya. Urang teh dilatih tiap Ramadan gugah dina waktos janari, kadang urang teh sok hilap. Kadon sibuk naon Bu? Ngahaneutkeun sangu nya. Masak pasakan ngahaneutkeun pasakan eta we nu emutan teh sing emut Bu dina waktos sapertiluna malam nu akhir dina waktos janari teh aya kasempatan ngaraih ijabah doa ya berarti sempetkeun ngadua Allah teh lungsur cenah ka langit dunya nepi ka nyesa sapertiluna waktu anu sapertiluna wengi nu akhir gitu. Allah teh bari ngadawuh surah Allah may yad'uni fa astajiba lahu sok cenah dina waktos ayeuna saha nu ngadua ka kami ku kami rek diijabah may yas'aluni fa u'tiyahu nu menta rek dibere surah Allah itu may yastaghfiruni faghfirullah anu menta hampura ku kami rek dihampura. Urang rek teu kabita kumaha ngadangu ieu dawuhan Allah nya. Pantos urang teh rumaos Bu, seueur kahoyong nya. Urang teh seueur pangabutuh. Nu bisa nyumpuanana saha? Allah. Berarti nalika urang gugah janari tong hilap ngadua, tong hilap nyuhunkeun, tong hilap istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Tangke sempetkeun ku para ibu ku para bapaknya waktu janari. Pami biasana urang tuang ayeuna painten 3:30 ge kabujeng nya. Ayeuna mah bahkan jam 4 ge gitu da adana 4:30 langkung. Ditabuh tilu teh urang tos gugah ditakdirkeun da atos tarawehna tadi tos isya anggo aos Quran. Itunya dianggo tawasul ku urang ku. Tawasul ku amal soleh ngaos Al-Qur'an tos beres ngaos Al-Qur'an urang sadayana langsung ngadua ka Allah nya ngamanfaatkeun momen eta. Jadi mun bahasa simkuring panginten Allah teh nantang dina waktos eta teh nya sok nu hayang diijabah ngadua ayeuna nu hayang dibere menta ayeuna nu hayang dihampura sok istighfar ayeuna kitu eta nu kula hilap teh nya para wargi sadaya ulah janten jami-jami nu sombong nu kumaha nu sombong teh pangabutuh loba nyuhunkeun ka Allah carang gitu. Bahkan mungkin tara dina nyuhunkeun oge urang tara memperhitungkan waktos-waktos diijabahna. Gitu hadina rahimakumullah. Ras anu salajengna dina surat Toha ayat 132.
ayat-ayat menyebatkan kieu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ieu teh isyarat punya nalika dina sasi Ramadan kanggo ngahirupkeun sasi Ramadan kedah aya ajakan perintah ka keluarga pikeun ngalaksanakeun ibadah salat nya. Ibadah salat bilih painten keluarga urang teh masih keneh aya anu rada kirang semangat karena ngalaksanakeun salat wengi, salat taraweh, berarti sasaran urang kedah diparentah teh numutkeun ieu ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Sareng kadah rada hati-hatina kieu para wargi sadaya sok aya ngurang kalima rada pilihan masjidnya. Masih di imah tereh gitu. Nu ieu mah lila handem we kanu tereh murang kali teh kadinya gitu. Kan tereh cantang tebalik di teh. Oh aya 10 gitu. Berarti bubudakeun gitu. Teras hadirin rahimakumullah. Aya salah sawios hadisnya ti Alqamah bin Qais didinya disebatkan bitu ma Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an abdi cenah kulem sareng Abdullah bin Mas'ud dina hiji wengi. Teras Abdullah bin Mas'ud salat wengi dina awal wengi. Teras anjeunna ngalaksanakeun salat itu anjeunna salat di masjid nu aya di mana di kampungna gitu nya. Teras anjeunna ngalaksanakeun salat witir gitu. Tah teh niatan kanu tadi bahwa di antawis kanggo ngahirupkeun salat wengi teh wengian dina sasi Ramadan dihirupkeun ku salat wengi gitu. Waktosna tiasa dipilih ku para ibu bade awal wengi nyata dina waktos Isya, bade pertengahan atanapi dina akhir wengi. Sisa seperti lu wengi nu akhir itu nu waktos utama. Nah, aya hadis sebatkeun kieu man qoma ma'a imamihi hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Saha jalma anu salat babarengan sareng imam dina hiji wengi nepi ka beresna maka eta salat dianggap salat sawewengi. Ya. Para ibu teh salat Isya bareng sareng imam, salat taraweh bareng sareng imam. Itunya maka eta salatnya dianggap salat sawengi. Padahal panginten rakaatna ngan 11 pami anu sunatna nya ditambih ku Isya sinareng ba'da Isya. Dianggap salatna salat sawewengi. Pami para ibu ngahajakeun salat sawewengi diganjar mah. Ngajakeunna salat sawewengi gitu nya. Eta aya tuntunanna nama moalnya. Teras anu kaopat dina sasi Ramadan hirupkeun ieu Ramadan teh ku sedekah. Afdhalus sedekah sedaqatun fi Ramadana. Sedekah nu afdal teh sedekah dina bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah nya duikeun ka disebatkeun ari Rasul teh bageuran nya bageuran saurna wa kana ajwada bil khairi minari al mursalah. Bageuranna Rasul teh leuwih bageur daripada angin berhembus. Lamun angin nebak para ibu sadayana nebaknya kan tanpa beban ngalir gitu. Gampia ta Rasul mah leuwih ti kitu bageuranna teh khususna dina sasi Ramadan berarti leuwih bageuran Rasul. Ieu kunaon bentukna bentuk sedekahna hadirin rahimakumullah. Ia tiasa diwujudkan kahiji ku it'amut ta'am masihan tuangeun nya. Nomor kaduana tiasa ku masihan iftar taftirus shaimin. Biasa di urang tasratinnya ka masjid-masjid masihan kanggo ngabatalan tajil. Ari tajil teh sanes kolak para ibu di urang mah tajil teh kolaknya. Tajil mah hartosna teh mun buka buru-buru tong hararese tajil. Ajala yu'ajilu ta'jilan.
tong hilap oge di urang masih keneh ieu Bu dina waktos buka saum teh teu merhatoskeun sunnah-sunnahna. Sunnahna naon Bu? Ku korma pamita aya cai hera nya. Eta payunkeun Bu. Tos eta nembe urang mah korma teh eleh ku ge jeung gorengan. Ieu sunnah-sunnahna anu tong hilap kalebat para wargi sadayana ieu urang rada engalkeun. Kalebat sami nalika nuju buka saum ge eta teh aya peluang diijabah doa. Ieu nalika buka saum teh nya sempetkeun ngadoa di dieu. Teras mumpung emut oge para ibu doa buka saum sok nu mana? Daw habadoma itu anu sahihnya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu itu hadisna dhaif. Nu ngangokeneh eta aya sawengi ayeuna jeung anjing ngapalkeun heula. Zahabat doma'u wa talatil huruqu wa sabatal ajru insyaallah itu nu darajatna teh sanes sahih hasan nya. Hasan. Upami Allahumma lakasumtu ma dhaif hadisna. Teras hadirin rahimakumullah dina sasi Ramadan ge urang dianjurkeun naon i'tikaf tong hilapnya. Selesai teh panjang pembahasan i'tikaf teh. Kitu nya. Teu mungkin didugikeun aya syaratna terus naon anu dikengingkeun keur jami nu i'tikafna di mana kitu nya. Kedah di masjid jami gitu. Kumaha pami i'tikafna teh lilikuran we hungkul ka masjid. Nah eta mah i'tikapan. Nya. Aya nu kitu pan kewe malam lilikuran asup ka masjid kitu nya. Bahkan teu saeutik aya dijamin lebet ka masjid pinah sare hungkul gitu. Nah, itu i'tikaf. Terus hadirin rahimakumullah nu terakhir ngeunaan kumaha cara urang ngahirupkeun bulan Ramadan teh ieu aya anjuran nya umroh dina sasi Ramadan. Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i sahih Ibnu Majah. Hadis Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi aya hadis nyebutkeun umroh dina sasi Ramadan teh sabanding sinareng ibadah haji kitu nya. Rek teu sabanding kumaha da ongkosna ge hampir sami nya dina sasi Ramadan mah gitu. Tapi ibadah umroh para ibu ya keneh waktosnya. Agendakeun lebaran di Masjidil Haram mudah-mudahan aya milik nanya. Hadirin rahimakumullah, panginten eta sepintas amalan-amalan kanggo ngahirupkeun sasi Ramadan supaya Ramadana berkualitas gitu. Henteu ngalir kitu wae tanpa nilai. Eta sok sana sering didugikeun ku para mubaligh ieu etang-etang emutannya. Hatur nuhun kana paratosanana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saat salat tarawih kan 11 rakaat. Pas salat deui, salat naon yang pas menjelang sahur. Mohon. Salarasna ku eta ge tos cekap. Da sabab kan aya hadis nu nyebatkeun Rasul ya bojo Nabi nu nyebatkeun anak Rasul bade dina Ramadan dina luar Ramadan kitu nya teu nambihan tak tara langkung ti sabaraha ti 11 rakaat. Berarti upami para ibu hoyong nambihan amal soleh gentos kudu sanes. Nah, maos Quran, zikir, ngadua. Rasana istri salat tarawih di bumi sampeana ke masjid sepeda pahalana kan kami berjamaah. Sami salat sekalian malam. Ya. Janten kieu. Pertama, ibu-ibu sakedahna damel heula jamaah khusus ibu-ibu. Misalna nya sang ibu-ibu upami teu aya ngahiji sareng pamegat di bumi ngadamel jamaah gitu.
upami teh aya ngahiji pamagat jadi kieu upami di bumi berarti ibu teh aya kaabdolan tempat, upami di masjid sareng para bapak berarti aya kaabdolan ngiring salat berjamaah. Henging eta para wargi sadaya aya deui. Bedakan dina hadisna pami disunahkeun mah kieu ari istri teh afdal di bumi tapi pami bade ka masjid tong diwagel. Ya eta berarti engke nyana kaabdolan berjamaahna gitu. Mohon da. Nabi mung sakitu. Ya pami urang hoyong nambahan amal ibadahna gentos kudu sanes. Mulai? Mohon biasa kita. Jadi misalnya anu berjamaahna sabagian misalnya mohon nu dalapana gitu. Engke 3 deui mangga biasa. Mohon biasa gitu.